Sapayun. Aya 7 urang nu bakal ku Ustazah Azmi pilih. Siap? Siap. Oke. Mungkin payun naon wae Ustazah di payun mungkin teman-teman. Tangtukeun mana kalimat pameta anu hormat sareng kalimat pameta anu teu hormat. Siap? Siap. Siapnya? Bu Ustazah PDI Spin. Siap? Siapa nih? Mirza. 7 urangnya, 6 hiji Mirza. Tutup buku ya. Ih, sahannya deg-degannya. Mirza. Siap? Siap. Afif.
jawabannya hormat apa teu hormat? Hormat. Pinter kunaon hormatna? Ngangge kecap nyuhutkeun. Pinter. Kecapnya sanes kecap, kecap mah kecap bango. Ayeuna anu katilu Sabrina baca. Hormat apa teu hormat? Hormat. Pinter. Kunaon hormatna? Kecap. Oh, pinter. Anu kaopat. Saha nu teu acan? Sabila. Jadi jika ngasan ganas teh amis henteu Miss henteu. Jawabanna naon? Hormat apa teu hormat? Hormat. Teu hormat. Kunaon teu hormatna? Ngangge kecap ngasaan. Pinter. Ih, inget pisan ya, alhamdulillah. Ayo nomor 5. Hayin, baca Hayin. Nomor 5. Jadi ulang minta salah hijina. Naon jawabannya Hayin? Hormat apa teu hormat? Hormat. Teu hormat. Kunaon teu hormatna? Nomor genep saha nu teu acannya? Aisyah. Nomor genep, baca Aisyah. Oke, hormat apa teu hormat Aisyah? Hormat. Cenah kunaon hormatna? Kunaon Aisyah? Oke, ngaraosan giniana. Aifa nomor 7. Oke, man aing mental hiji baling bina.